Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul janji nu mawapati. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos. Nyaha kumaha ieu teh make jeung aya kajadian kieu. Bahat ma anu harita kakara datang tumanya ka Pak RT. Ya eta duka teuing Abah ari mibitina mah. Sabab saurang oge can aya anu nyaho kana cukang lantarana. Walon Pak RT bari ngareret. Terus kumaha atuh nasib anu boga imahnya? Ya ari nyirasti mah anakna nu parawan salamet bah. Tapi duka teuing ieu teh Mang Jumari jeung bojona. Itu deh jang Amit anakna nu bungsu. Puguh oge acan kanyahoan nasibna. Jawab Pak RT mere keterangan anu sajelasna. Aduh, matak bingung atuh lamun kieu mah. Tapi kumaha? Nah Gus ditatanyakeun ka nu sejen. Nya susuganan aya nu nyahoeun. Pantenan we parantos bah. Tapi lebeng kureuleng ieu teh. Teu aya nu apal cenah. Boa eta meureun indit ka imah dulurna ngadon ngungsi. Ah, ngungsi ka mana bah? Lantaran Mang Jumari mah geus teu boga dulur di dieu mah. Aya oge dulur sabraina tapi teuing di bana. Jeung deui piraku teu mere beja heula ka nu sejen. Jol ngileus teu puguh. Bener-bener matak bingung atuh lamun kieu mah. Nya puguh oge kitu Abah. Jep harita duanana jarempe. Sorog palebe nyampeurkeun. Kumaha atuh pipitaeun urang ari geus ieu Pak RT? Nya duka atuh puguh rada bingung kuring teh balebe. Walon Pak RT bari rada ngahruk da puguh nya harita keur ngarasa bingung. Sabab hate leutikna teu bisa dibobodo melang ka Mang Jumari anu can aya bejana. Kumaha atuh lamun eta ruruntuk imah teh urang singkirkeun. Nya sugan we aya barang anu bisa keneh kapuluk teu kajuruk kabeh. Jeung na deui ngarah teu pasulangkrah teuing. Sarta susuganan we atuh urang teh bisa manggihan barang anu bisa dijadikeun bahan pituduh. Ngeunaan ayana Mang Jumari. Tah kumaha lamun kitu? Mang Dario mere usul sangkan mereskeun duruntuk imah anu pasolengkrah jadi arang jeung lebu patalayah ngayang ka mana-mana. Esok atuh kadinya mimitian Mang. Tapi itu geuning tempo kandang domba maya keneh teu kaduruk. Ceuk palebe harita ngareret ka kandang domba anu memang teu kuat teu kieu sabab tempatna rada anggang ti imah. Alah, nya geuning dombanya mah salamet kabeh harirup keneh. Teu jadi parab seuneu nya. Alhamdulillah atuh masih keneh aya milik. Walon Mang Dario rada bungah nempo dombana harirup teh. Nya we geuning. Aduh, lamun seuk kabeulem teh mata kuatir nya. Si Ocin milu nimbrung kana caritaan Mang Dario. Ituna teh bari melong kana domba anu keur disarada pating berele. Kawasna geus sarayangeun nyatu. Geus ayeuna mah tong waka mikiran heula domba. Da geus puguh atuh salamet. Ayu ayeuna mah mending oge urang barang gawe ngarah tereh rengse. Sabab tugas urang loba keneh ieu teh. Tapi domba oge karunya Pak RT kawasna mah lapareun. Keun bae kuing urang paraban ngarah teu gandeng. Walon si Ocin maneh nama karunyangeun ka domba anu disarada pating berele. Ya pek we atuh ari aya mah jukutna paraban ka ditu. Jeung deui ngarah teu gandeng ari sareubeheun mah. Nya heug. Atuh ari kitu mah keun urang paraban. Mitra kaum dangu. Si Ocin harita terus ngaleos muru ka kandang domba. Sedengkeun Pak RT geus kitu mah prak babarengan digarawe. Ai anu geus harideung jadi areng dikumpulkeun di sisi
Satuluina pating karore susuganan aya keneh barang anu bisa kapuluk jadi areng jeung lebu. Sabot keur kitu. Pendi anu harita keur jongjon kurah koreh ngadadak ngagorowok ka bapakna. Da puguh ngarasa kaget sababeut manggihan tangkorak jalma jeung tulang taleng anu ngagunduk pacampur jeung lebu. Pak, Bapak, kadieu geura Pak. Ceuk Pendi harita bari terus melong kana eta gundukan tangkorak. Aya nyaon jang? Walon Mang Dario bari melong. Kadieu geura Pak, kadieu. Ieu abdi mendak anu kieu. Jawab Pendi teu wani ngomongkeun papanggihana. Da puguh aya Nyi Rasti inggis mata kreuwaseun. Ngadenge kitu Mang Dario anu ngarasa panasaran terus atuh nyampeurkeun. Samalah dituturkeun ku nu sejena. Barang bre sararea ngajenghok lantaran sidik pisan didinya aya 3 tangkorak jalma jeung tulang talengna. Sararea pating haruleng kabeh oge eueuh nu teu ratug jajantung nempo kitu mah. Sarta sararea oge boga sangkaan lamun eta tangkorak teh geus pasti Mang Jumari jeung bojona Katut Yang Hamid anakna anu bungsu. Astagfirullahaladzim. Geuning eta mah tangkorak jalma, Mang. Ceuk palebe bari ngusap beungeut jajantung naratug teu puguh rasa. Ya Allah, Gusti, nya bener palebe. Buah-buah ieu teh Kang Jumari bisuti Katut Yang Hamid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Kang Jumari. Duduh teuing beuh teu sangka kudu mulang ku cara anu kawas kieu. Itu ceuk Mang Dario. Sarta teu kawasa cimatana ngembeng ngalembereh mapai pipi. Ras inget deui ka mangsa katukang jaman keur ngora. Salilana sok bebarengan da puguh ti leuleutik geus raket sosobatan. Estuning sagulung sagalang sareundeg saigel sabobot sapihanean. Lir ibarat jeung dulur sorangan. Tapi ari ayeuna beut kudu ngalaman paturai salilana ku cara anu sarupa kieu. Nya puguh matak nyeri kana ati nalangsa anu taya hinggana. Sararea sakedapan mah eueuh anu ngomong da puguh kabeh oge keur ngarasakeun kasedih anu pohara. Bareng jeung kitu, Srog Nyi Rasti nyampeurkeun terus sasaledeg ka hareup. Lantaran hayang nyaho kanu keur dirariung ku batur salemburna. Tapi barang breh ningali kana eta gundukan tangkorak jeung tulang talengna. Puguh bae mending ngaranjug. Awakna karasa ngageter, jajantung ratug, hatena pating sarblak. Tagiwur teu puguh rasa. Sakecap oge teu kaduga cumarita. Lenggerek kapiuhan teu inget di bumi alam. Nyai, aduh, dadah teuing anaking. Barudak sok kancang darulungan heula ieu Nyi Rasti teh eling. Ceuk palebe meuni cuhcih paparentah da puguh ngarasa watir ka Nyi Rasti. Ngadenge caritaan kitu anu sejena harita rikat nulungan Nyi Rasti terus diparayang sarta dibawa ngajauhan ti eta tempat. Ari palebe Pak RT Mang Dario jeung anu sejena sararea terus baradami. Anu kaputusana tangkorak jeung tulang taleng teh terus dibungkus ku kain bodas kalayan apik jeung taliti. Sok bisi aya anu tinggaleun. Sarta terus dibarawa ka imah Mang Dario. Sararea ngabring naluturkeun paromana katara sakabehna eueuh anu berag. Masing-masing hate ngarasakeun kasedih anu pohara. Poe eta kudu kalengitan ku Mang Jumari sacara teu disangka-sangka. Menikut teh sangka-sangka nya Mang Jumari teh beut kudu ngalaman maot ku cara anu sarupa kitu. Estuning mata kuatir jeung sedih. Samalah wing mah asa kalengitan. Ceuk si Ocin harita nu milu bareng jeung batur.
Tapi ngomong gitu teh lalaunan. Puguh sarua uing oge kitu euy. Asa kalungitan mangkani ngapan eta teh calon mitoha. Lamun anakna daekeun mah. Timbal si Ohim sarua manehna oge ngerasa kelengitan kumaot Mang Jumari. Calon mitoha lamun anakna daekeun mah. Tapi hanjakal. Nyirasti mah da mungeun ka maneh mah. Nya memang bener eta oge mbugeun ngan uing nawin hayang sorangan. Tapi nya teu nanaon. Da teu matak dosa ringan sakadar nepi ka hayang mah. Da maneh oge anu sabenerna mah sarua lah hayang ka Nyirasti teh. Ngan hanjakal tang teu bakal sanasib jeung uing. Wah, si laing mah sok ka mana wae ari nyarita teh Ohim. Geus lah tong sok ka mana karep. Jeung deui ulah mika hayang ka Nyirasti. Sabab geus aya anu boga bisi kadengeun geura ku jelema mah. Nah nyaho ti mana lamun Nyirasti geus aya nu boga euy. Si Ohim harita nanya bari neuteuk bangun panasaran. Piraku si laing teu apal Ohim. Apan Kang Pardi anakna dunungan uing? Jawab si Ocin tapi ngomong da teu bati tarik sabab sieun batur ngadengeun. Oh, baru Kang Pardi beut asa kakara apal uing manahan nya eta teh. Geus lah Ohim teu kudu loba ngomong bisi aya cak-cak bodas. Lantaran ceuk Kang Pardi oge ka uing teu heula kungsi ngomong cenah ulah ya jalma sejen anu nyahoeun. Jadi geus heup jempe. Tapi uing mah heran ieu teh euy. Nah kumaha mimitina nya imah Nyirasti make jeung kahuruan. Nah pohoeun mareuman seuneu kitu. Lain kahuruan Ocin. Tapi kawasna mah aya anu ngaduruk euy. Allah, aya anu ngaduruk. Nah nya eta teh Ohim. Si Ocin nanya bari melong ngadenge kitu teh beut asa teu percaya. Nya, ngari bener teu mah. Kan geus lah tong bakal loba tanya. Engke bae lamun geus sase ku uing dicaritakeun ka maneh Ocin. Nya hade atuh kitu oge. Geus kitu duanana jep jerempe teu ngomong deui. Teka catur di jalana mitra sararea geus anjog anu dituju. Sawareh arasup ka jero imah tapi anu sawareh deui mah ngariung di luar. Da puguh heurin teu kaasupkeun kabeh. Kain bodas dijagrageun di tengah imah sarta pada ngariung ku sararea. Nyirasti geus eling sarta sadar deui kana dirina. Ing ceurik ngading diut bari sasambat ka indung bapa jeung adina. Anu yakin geus tilar dunya ku alatan milu kaduruk jeung imahna. Palebe jeung anu sejeuna prung sararea harita ngayakeun babadamian. Anu kaputusana tangkorak sarta tulang taleng narik dikurebkeun sakumaha mistina. Samalah geus disatujuan ku Nyirasti anu jadi anakna. Rak atuh harita keneh oge dilaksanakeun. Kasugri kaum dangu, urang lembur terus ngagarimbung sakabehna pada hayang nerembongkeun kabelana. Sawareh aya anu arindit ka astana pikeun ngarali kuburan. Sawareh deui aya oge anu ngabeberah Nyirasti sarta ngagedean hatena. Sangkan teu ngarasa sedih teuing. Dina poe eta pikeun Nyirasti kacida pisan nalangsana. Ceuk rarasaana langit runtuh ninggang kana sirahna. Ate ancur lebur burak-rakan. Sakabeh harepan hirupna sirna eueuh anu nyesa. Teu lila anu ngali kuburan teh geus rengse. Kain bodas anu eusina tangkorak tulang taleng sesa tina jasad Mang Jumari. Bisuti kitu dejang Amin. Ya saenggeus tarapi sagala rupana beral bae dijajabkeun ka astana. Di kuburna ngahaja disaliangkeun mitra. Geus kitu dikurebkeun sakumaha ilaharna sarta pada ngadoakeun ku sararea. Kocapkeun peutingna palebe saparakan geus ngariung deui di imah Mang Daryo pikeun ngayakeun tahlilan.
ngadoakeun arwah Mang Jumari bojona jeung anakna sangkan ditampi iman Islamna sarta dihampura dosa jeung kasalahana. Nyi Rasti keur saheulaanan mah sina cicing didinya. Da puguh teu boga deui dulur anu sejen. Ari Biratmi teu kabeuratan samalah nyaeun pisan ka Nyi Rasti teh teu beda we jeung ka anakna sorangan. Sagala kabutuhanna oge diperhatikeun, tapi sok sanajan kitu keur Nyi Rasti mah teu matak jadi bunga. Sapopoe gawena teh nguluwut bae estuning geuweuh pisan kaberagan. 7 poe geus kaliwat mitra. Kocapkeun harita teh pasosore. Biratmi kakarareng sepopolah nyadiakeun kadaharan. Sedengkeun Nyi Rasti harita keur diuk bari ngalamun sorangan di tepas imah. Sabot keur kitu torojol Mang Dario. Nyai keur naon hidup teh ngadon ngajantul sorangan. Tong sok ngalamun wae ari taun teh pamali. Alusna mah atuh heug sing berak ulah nguluwut bae. Sarta kudu sing nyaah kana awak. Ceuk Mang Dario anu harita kakarajol. Ngadenge aya anu nyarita kitu Nyi Rasti teh katempo ngarenjag da puguh keur anteng ngalamun mikiran kayan hirupna. Manggening tos mulih. Walon Nyi Rasti ngareret ke Mang Dario anu kakarajol balik ti kebon samalah bari jeung manggul cau Ambon saturui meni garede. Nya kakara balik Mang mah ti kebon bieu teh. Terus ngaracau. Sok Mang Dario nunda cau dina palupu. Gek diuk bari ngagebran dada kududukuy. Keur kitu torojol Biratmi nyampeurkeun. Eta geuning akang geus balik. Nah meni sore-sore teuing balik teh biasana oge sok samemeh asar. Nya terus kemana heula? Nya ari ti kebon mah akang teh burang kene oge geus balik. Tapi di jalan gok panggih jeung Pak RT. Tadi keur ngomean kalengan rempag. Kulantaran karunya nya terus dibantuan. Yang ngarah tereh rengse. Ari taun teh. Tong sok jongjon teuing. Nyi Rasti ulah diantep cenah ngalamun sorangan. Heug baturan ajak ngobrol karunya. Lain diantep Kang Dario. Puguh oge kakarareng senyangu kuring teh. Tadi oge geus diajak cenah ka jero. Tapi cenah hayang didinya genah tiis. Walon Biratmi bari ngareret ka pelebah Nyi Rasti anu katempo geus anteng deui ngahuleng. Panon melong kosong kaburuan kawas anu jarauh paninengan. Aku maha atunya budak teh. Beut kala sok kalah hulang jentul kitu. Estuning matak melang ningalina oge. Sarua kuring oge Kang. Tapi geus ayeuna mah geura kacai ka ditu. Keun Nyi Rasti marek diajak ka imah. Ceuk Biratmi harita terus nyampeurkeun ka Nyi Rasti. Ari Mang Jumari ngaleos ka tukang gap kana sarung jeung wadah sabun. Kencling indit ka pancuran rek mandi. Nyai, ayo geus tong ngahuleng bae di dieu. Mending oge urang ka jero jeung deui apan hidup teh ti tadi oge can tuang, piraku teu lapar. Ulah sok kantep maneh ari taeun teh bisi heug engke gering. Ceuk Biratmi bari neuteub ka Nyi Rasti bangun anu nyaah. Ngadenge caritaan kitu Nyi Rasti ukur unggek jung nangtung dituyun ku Biratmi dibawa ka jero imah. Gek diuk di patengahan kasampak didinya sangu jeung degeuna geus ngajagrag. Nyai, bibi oge ngarti kana perasaan hidup. Anu tangtu keur ngarasakeun kasedih anu pohara. Alatan kelengitan ku indung bapak jeung adi anu sacara teu disangka-sangka. Tapi sok sanajan kitu hidup kudu sadar sagala rupa anu kajadian eta teh geus jadi titis tulis bagian tina kahirupan anu geus diguratkeun ku pangeran. Jadi urang kudu sadar jeung tawakal dina narima ieu cocoba. Matak itu oge geus jadi milik urang. Kitu ceuk Biratmi.
mere pepeling sangkan Nyirasti sadar sarta narima ieu cocoba ku hate anu ikhlas, sabar jeung tawakal. Bibi, abdi ngartos kana kasauran anu nembe. Nanging nya kedah kumaha atuh. Hate abdi teu weleh emut bae ka pun bapa sareng pun biang. Kitu deui Kajang Hamid pun Adi. Sagala rupina abdi ngartos yen urang teh kudu narima kana papasten ti pangeran. Eta kasauran teh telepat nanging teu gampang kanggo dilakonan. Walon Nyirasti curucur Cipanon murubut juuh maseuhan pipi. Nya Nyai, bibi oge teu nyebutkeun gampang. Sabab ari anu ngalakonan matang tu teu sagampang anu ngomong. Tapi bibi mah nyarita kitu sote alatannya kahidap sarta embung ningali Nyai terus-terusan aya dina katunggaraan. Lamun urang katutuluyan nguluwut ngumbar cimata nyengceurikan anu geus teu aya, eta teh malah jadi dosa. Sarta bakal jadi ngaberatkeun ka indung bapa hidep anu geus aya di alam kalanggengan. Tah kitu nurutkeun cek katerangan ti palebeh mah. Kitu ceuk Biratmi teu bosen-bosen mere pepeling. Laras bibi, tapi terus terang bae ku ayana kajentenan anu tumibah ka abdi sakulawarga. Ngajadikeun abdi teu aya harepan pikeun neruskeun deui kahirupan. Sagala rupina estuning geus ancur lebur. Teu aya anu nyesa. Batin abdi handeueul sarta ngarasa gede dosa. Sabab mak bapak jeung abdi ayeuna ukur tinggal jenatna ku alatan kaduruk. Tapi naha ari abdi henteu. Pake jeung kudu salamet surangan. Teu pae sakalian. Jawab Nyirasti nyaritana ka mana bae teu dipikir heula. Kawasna mah geus ngarasa aral. Samalah ceuk pikirna daripada hirup mah mending keneh pae sakalian. Nyai anyaking ulah ngomong kitu Ari taun teh istighfar kadinya ulah sok kamanya karap. Tong sok kabawa ku sakaba-kaba. Sabab dosa eta teh sarua jeung teu narima kana kanyaah pangeran. Indung bapa hidup ayeuna geus tilar dunya. Tapi hidup mah salamet. Wabol aya maksud lain pikeun kahareupna. Apan urang mah teu nyaho. Tembal Mang Dario anu kakara balik ti pancuran geus mandi. Ari Nyirasti jep jempe ngadenge Mang Dario ngomong kitu teh. Terus tungkul bari ngusap cimata. Geus tong ngomong ka mana bae. Menjing oge hayu urang tuang bareng da geus sore geuning ge teh. Tapi ke heula Mang rek salin heula baju. Ceuk Mang Dario terus muru ka kamar gesat-gesut disalin ku baju anu bersih. Teu lila antarana geus kaluar deui, gek diuk sila ngajemprak nyang hareupan kadaharan. Maknya kamana di si Ujang? Nah hati isuk-isuk tan balik. Mang Dario nanyakeun anakna jeung Pendi anu eueuh di dinya. Tadi beurang geus balik di pasar mah. Kan indit deui ari cenah marek neang kebon engkol anu Pak Haji Sobana. Di Sukawening samalah inditna oge dibaturan ku Jang Jahri. Oh gitu. Nyakeun bae atuh. Ayo nama urang tuang heula ngariung. Ngarah ponyo. Sok Nyai tong asa-asa. Ceuk Mang Dario ngareret ka Nyirasti anu keur tungkul kawas anu teu pati malire kana nanaon. Da puguh manehna mah keur rada malaweung. Nyai anaking sok kadinya geura tuang. Eta bibi ngahaja ngagoreng lauk keur hidep. Pek asaan sarta geus ayeuna mah tong loba teuing pikiran. Kitu ceuk Biratmi bari noel kana leungeun Nyirasti nitah tuang. Nya naon Bi? Balon Nyirasti hop kana piring terus ngalasang usaeutik. Sok sanajan hoream oge kana dahar tapi maksakeun maneh. Hop kana buntut lauk dihuapkeun.
Ya ningali kitu mah Birasti jeung Mang Dario bungaheun. Tapi kakara oge asup dua huap. Rai angen Nyi Rasti kerasa sebel. Padahar goreng lauk teh samalah hayang utah ngambeuna oge bau. Jung harita keneh cengkat beretek lumpat ka tukang kapancuran. Untung teu jauh, orolo utah terus babalongkengan burial buncelik. Ya Allah, kunaon Nyai? Birat mirwaseun terus silih reret jeung salakina. Yang kaditu bisi kunanaon? Nyakeun urang teang nah kunaon atuh budak teh. Piraku kabeureuyan mah apan ka karaoke am daharna oge. Ceuk Biratmi anu satadina mah geus rek amdahar jadi teu tulus, da puguh melang ka Nyi Rasti jung cengkat leos muru ka tukang. Kocapkeun Biratmi harita geus nepi ka pancuran, terus nyampeurkeun ka Nyi Rasti anu keur cingogo bari ohek-ohekan. Kunaon Nyai kabeureuyan hidup teh? Sanes Bi. Tapi angen abdi aseueul sarepel ieu teh. Tuh nya ceuk bibi oge mata kudu daek tuang atuh ulah sok ngosongkeun beuteung. Ulah sok ngosongan beuteung. Jadi we asup angin. Geuning manihara rese Nyai mah ditita dahar oge. Kawasna mah katarajang panyakit mah meureunan. Kitu ceuk Biratmi bari ngarancetan pundukna. Sanggeus aya kana sawatara waktu jung Nyi Rasti cengkat lalaunan. Tapi leng sirahna asa lieur meni ngubeng tetempuan ngadadak asa paroek. Awakna karasa leuleus aya tangan pangawasa. Bruk rubuh sarta les kapiuhan teu inget di bumi alam. Ya pugu atuh Biratmi reuwas kurowok ngagruan ka Mang Dario anu keur aya di jero imah. Kang Dario. Kang Dario. Gancang ka dieu ieu tulungan si Nyai. Biratmi gegeruan sorana tarik sarta kadenge kanu di jero imah. Mang Dario anu kakarareng sedahar meninggal gurubug reuwas jung nangtung tapi sabot keur kitu torojol jang pendi harita datang. Aya naon Pak? Meni sapertos anu rusuh. Pendi gewat nanya ke bapana bari melong. Itu puguh oge indung hidup bet gegeruan cipancuran. Ayo gancang geura urang tempo bisi aya naon. Mang Dario gura-giru muru ka tukang sarta dituturkeun ku jang pendi. Aya naon Ratmi? Meni sok ngareurewas maneh mah. Lain ngareurewas Kang Dario. Ieu puguh Nyi Rasti teu eling. Naon? Teu eling. Lain kalah naon-naon sok kancang ka dieu tulungan. Ceuk Birasti ngegeruan deui ti jero pancuran. Nya atuh ngadenge kitu mah gewat jang pendi jeung Mang Dario rurusuhan nyampeurkeun kasampa kawak Nyi Rasti keur ngajoprak disangkeh ku Biratmi. Kunaon Nyi Rasti mak? Puguh oge tadi teh ari mimitina mah utah-utahan. Seueul angen sararebel cenah ngomong nama. Tapi teu lilabet terus teu eling kieu ieu teh. Sok buru atuh gancang tulungan. Potong kuduaan terus bawa ka imah karunya. Nya sok jang. Gancang urang gotong jeung bapak. Ya geus kitu mah regeyeng Nyi Rasti digotong kuduaan. Terus dibawa asup ka jero imah digolerkeun di dasamak. Sirahna diangelan rap disimbutan ku samping kebat. Yang cing atuh pang meulikeun obat ka warung karunya. Nya ari obat teh obat naon mak? Pan kedah terang heula panyawatna teu tiasa sagawayah bilih lepat. Nya meuli we obat mah ti warung. Ceuk Biratmi saeutik oge teu boga curiga nanaon. Sangkaan teh Nyi Rasti gering alatan panyakit mah lantaran susah kana dahar jeung akibat loba pikiran. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosahna. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.